Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma rabbi salli min syarri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lebih hormat Pembersama Bapak Ketua DPD PPSI Bandung Kulon Pelaksana Bapak Pembinaan. Lebih hormat Ketua Pelaksana Matahari Seni Penghasilan Bandung Kulon Bapak Olis Gunawan. Lebih hormat Ketua DPD PPSI Kota Bandung Pelaksana Bapak Asep Rohanda SD. Oke, lebih hormat para buku, para ketua pemburan, saudara bapak-bapak dan kami berikutnya hormat. Dinangkas alhamdulillah dina siang ieu urang sadayana tiasa mapamayu patepung laut pamrong satepang wajah dina olahraga seleksi pasagiri seni ibing pencaksilat DPD PPSI Kecamatan Bandung Kulon. Sekali ini syukuri mengaturkan sewu luhur laksana dini babingahan kasadayana keluarga besar para ketua pemburan sekecamatan Bandung Kulon, para peserta para peserta mengalami di acara seleksi seni ibing pencaksilat. Namun saat orang yang ngakeun namun rukihal insyaallah baris kebayangkeun semua orang sadayana sami-sami sasaran manjat puji bali syukur Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana dina siang ieu di papadeuna bang pirang-pirang nikmatan dan tanah nikmat iman Islam, iman lahir sareng batin Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam mugia dapat dilimpahkan ka junjungan urang sadayana nyatana sajengjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluargana, para sahabatna, para tabi'in tubikeun ka urang sadayana salaku umat pangkana mutu-mutu ka aksana sadur biasa. Kali itu oke ngatur-nuhun kasadayana para dewan juri, para juri, dan para pemirsa, para jong dan para pemirsa. Dalam acara pamitan, acara yang dibuka oleh pamitan tumauskeun basmalah kasana. Bismillah. Alhamdulillah. Para bapak, ibu, anu sami kusi hormat, acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Qur'an anu mana insyaallah baris dikahindankeun ku neng aja semua ada.